Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumadamang sadaya dulur-dulur akang ya. Alhamdulillah upami sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Luyu sareng pamunut ya sababaraha urang anu nyuhunkeun ngeunaan kekecapan atanapi babasaan anu sok dianggo dina ngajejeran acara sareng teh Kang nyuhunkeun mangga insyaallah nanging tangtos we nya dina babasan oge tapan dina ngajejeran acara ieu ieu mah mangrupi contoh wungkul kreativitas ti para wargi sadayana nu sok ngaduung ieu acara tiasa di tambihan atanapi mangga tiasa diropea deui. Nanging tangtos sagede kageungna mudah-mudahan sasieun sabeunyeun aya manfaatna ya. Payus Pisan Channel. Silih asah ase asuh. Eh kumaha cenanya babasaan jeung tahapan dina ngajejeran acara naon wae syarat-syaratna oge lengkah naon nu kedah disayogikeun atanapi ditataharkeun. Mangga urang sami kawitan nu kahiji tangtos pangaweruh urang heula ieu tatapakanana naon atuh ari ngaduum acara teh ya. Ngaduum acara atanapi ngajejeran acara teh mangrupi hiji seni dina ngajejeran acara ngaduum acara ngagunakeun basa lisan kalawan efektif tur vokal nu eces temres boh lentongna gancangna randeganana atawa tandesna tur artikulasi dina ngalisankeun kecap-kecapna nu dirojong ku tulisan jeung obahna awak. Jadi salaku MC tantos we ieu seni teh kedah diteuleumman pisan ku cara ngalatih vokal ngucapkeun a i u e o tanapi kecap-kecapna kedah eces temres entong dugi ka teu kadangu kudu hadir dina waktos ngadugikeun runtuyan acara. Lentongna kanggo urang Sunda tangtos we lentongna diatur kedah kumaha ieu lentongna anu relatif standar tangtosna wae lentong anu dianggap janten anu utami gitu ya. Tiasa janten aya lentong hiji wewengkon tah anggo we lentong anu lulugu anu dianggo di urang salaku urang Sunda. Gancangna upami urang gancang teuing tangtos we cariosan ucapan-ucapan urang moal kahartos kalawan jentre atuh laun teuing lambat teuing atanapi halon gancangna lah rada ancad laer gitu tangtos we moal tiasa nyandak suasana gitu janten tiasa janten anu ngaregepkeun nu ngadangukeun ngaraos kesel kumargi kirang dina gancangna. Pon kitu dina randeganana jeung tandesna lepat ngarandegkeun dina kecap hartosna tangtos bakal benten. Artikulasi teh dina ngucapkeun kekecapanana ngalisankeunana kedah leres-leres jentre pisan sapertos tadi kumaha ngucapkeun vokal A, vokal I, aksara atanapi sora A, sora I, sora U, E, A eta kedah jentre pisan. Rojong ku tulisan, maksudna tulisan di dieu naon nu acara nu bade dikapayunkeun diserat kurang supados engke teu ngawagu dina ngajejeran di acara. Obahna awak oge sami tangtos we urang moal tiasa siga robotnya margi naon nu hadir nu ngaluupan di eta pajemuhan di eta acara teh aya di palikenca aya di palikatuhu aya di payun tangtos we anu dipengkeureun mah urang geuraku kedah maliknya sakirang-kirangna ka kenca ka katuhu atanapi ieu gestur oge tong heuras gitu tapi nyaluyukeun supados raos ka tingalina ku anu samil.
naon atuh pancena juru duung atau napi protokol MC atau pangjejer acara antos we luyu sareng namina tadi ngajejeran hiji acara seseueurna dina acara resmi nya dina acara nu teu resmi langka pisan kitu nya nganggo juru duung tikawit dugi kalekasan tujuanana naon malah mandar runtuyan acara lumangsung kalayan lungsur langsar eta harapan pangna di jajaran eta acara aya hal tangtos nu janten pasaratan mun urang janten juru duung ngajajaran acara nu utami di antawisna wae kedah gaduh wawanen jeung kedah gede deui naon margina kadang kawis upami wawanenna hengker leutik buri reuwas upami nyang hareupan mayunan anu hadir nu aya ngaluuhan dina eta acara heug jalmi-jalmi nu saluhureun pangkatna status sosial sareng nu sanesna di antawisna bae upami wawanena burihna leutik kitu kawanina ipis tangtos we bakal ngeleper atawa bakal moal tiasa majeng dina ngajejeran acara kasima tah janten wawanen ieu mangrupa hiji syarat anu kacida diperyogikeunana ku urang saraku juru duung nu kadua ieu kedah somea tangtos we dina acara-acara ieu dina ngajejeran acara ulah kucem kedah somea we mibanda etika kasopanan boh kasopanan dina basa anu dianggona boh kasopanan dina marahmai raraina sareng sajabina aya kasopanan unggah-ungguhna tata krama tata titi duduga prayoga sedina paribahasan urang kedah tiasa dilarapkeun salaku juru duung janten penting pisan ieu kalintang di hargaanana upami hiji juru duung anu teu tiasa somea teu terangkana etika upami nyarios heureuy padu wae teu luyu sareng tata krama tangtos we engkena bakal numuwukeun hiji pasualan bakal nyandak atawa ngajantenkeun hal anu teu raos kanu miwarang ka urang sadayana salaku juru duung nu katilu mampu ngungkulan masalah dina sajeroning ngadu acara sok aya we pasualan anu dipayunan atau anu bade nyarios teu acan sumping atanapi anu bade nyarios teu cios nu tos dirarancang tah pasualan sapertos kitu kedah tiasa ditarekahan aya masalah naon wae upami tos tiasa mampu ngungkulan masalah acara bakal lungsur langsar da ieu tanggung jawab saraku juru duung upami aya pasualan nu dipayunan nu kaopat kreatif mampu maca kaayaan kalawan hade pikeun nyiptakeun suasana maksudna sanes suasana anu asal-asalan atau napi sakahoyong urang suasana anu kedahna urang suasanana kedah tiasa tartib kedah tiasa husu dina acara eta kumaha carana janten urang kedah mampu ya nyiptakeun maca kaayaan wah ieu kaayaanana ieu mah teu tiasa dianggo heureuy dina acara ieu mah teu kenging heureuy tapi tetep urang dina kaayaan anu kaayaan sapertos kitu tiasa nyaluyukeun mibanda pangalaman anu cukup tangtos we nya henteu sakali hoyong tiasa janten juru duung anu mampu anu sae gitu peryogi pangalaman kantos mungkin sakali mah urang teh aya kakirangan di dieu tiasa diropea deui aya kakirangan di dieu tiasa dilereskeun deui mibanda kamampu komunikasi pan urang salaku juru duung kedah uninga ieu hoyong naroskeun saha anu bade biantara ngahaturanan kedah kumaha tangtos we ieu komunikasi urang kedah tiasa nyambung kedah tiasa oge salah sawiosna salaku MC kedah komunikatif ieu teh sareng nu hadir teh ulah dugi ka pakeum dina basa ieu nama jadi di kaayaan teh jadi
paeh we gitu untuk hirup suasana teh kayak mampu komunikasi peryogi pisan ku juru duung diulik bisa ngokolakeun waktu juru duung mapan ngatur waktu ngatur acara janten waktu teh ieu kedah sabaraha menit ieu sabaraha menit jam sakitu kedah rengse margi aya acara deui ieu itu ieu kedah leres-leres di minit sok sanaos dina emprona sok aya lah anu boga leuwih gancang tina tos ditangtukeun atawa kadang kawis sok rada ngulur gitu kalau panjang nu biantara kada disuhunkeun 5 menit janten 10 menit urang teu tiasa kumaha panginten tapi didinya kokolakeun ku urang saya nanti awal keneh dugikeun hapunten anu kasuhun ka Bapak anu ngadugikeun upamina disuhunkeun ka ngadugikeun dina waktos kirang langkung 5 menit atau lebih 7 menit atau lebih 10 menit iwal ti anu dikokolakeun secara khusus eta mangkenya salajengna ngadalikeun emosi kalawan hade ulah kacana ku suasana tapi kedah tiasa nyandak suasana ulah dugi ka aya hiji situasi nepi ambekeun sareng sajabina emosi urang teu tiasa dikadalikeun wayahna dikadalikeun sok sanaos kumaha bae urang kedah tiasa nahan diri nahan emosi urang ulah deui ka lalanjuan sok sanaos aya emosi di dia amarah misalnya pi ambekeun atau napi kumaha wayahna urang salah ku juru duung kedah tiasa nahan diri naon dia nu kedah ditataharkeun sateacan ngajejeran acara ngaduung acara ieu hal anu kalintang pentingna nangtukeun runtuyan acara ti awal dugi ka akhir upami urang ngaduung dina acara A pasti runtuyan acarana gitu bubuka terus acara anu utama naon nembe panutup kumaha teh ye cindak nama runtuyan acara kedah diseratkeun kalawan rinci ngaruntuy sing sae gitu janten bilih aya nu kalangkung ditataan hiji-hiji tulis sing apik gitu. Catetkeun saha bae nu baris cumarita dina eta acara di hampir sadaya acara pasti aya nu cumarita ya deboh dina syukuran dina acara naon we pasti we bade aya nu baris aya anu ngadugikeun diantara catet tah saha kada hilap upami aya nu gelar sebatkeun gelarna kalungguhanana sareng sajabina ulah dugi ka lepat nyeratkeun gitu upamina we aya nu tos almarhum seratkeun nya tos almarhum anu teu acan aya gelar doktor profesor dokter andes atawa kiai haji naon mangga disebatkeun saperti itu naon kanggo penghargaan seratkeun bilih engke dina waktos nyebatkeun hilap salajengna latihan babarengan teh maksudna sareng anu bade kediten enjing sasarengan aya naon gawe bareng kolaborasi gitu biasana ya sadinten saca-acana upami sareng wedding organizer misalnya atau napi sareng tim anu sanesna tah ieu kedah aya kontak ti urang salaku juru duung supados engkena henteu aya miskomunikasi si kuasa ieu mah itu ngatur acara urang ngatur acara bentrok pinten mangga latihan sasarengan salajengna latihan konsentrasi sangkan museur kana acara tangtosnya museur kana acara ieu penting konsentrasina supados dina waktosna fokus henteu dugi ka ngolembar ka mana-mana pikiran urang konsentrasikeun jen urang teh nuju ngaduung acara gitu sok sanaos aya keneh emutan anu sanes di luar itu di luar ngaduung acara disingkahkeun heula dikasisikeun heula puseurkeun emutan urang kana acara nu dipayunan latihan tangtungan atau body language gestur gitu maksudna kedah kumaha ya tangtungan urang anggoan mana anu bade dianggo kedah kumaha dina urang cara ngadegna cara ngalengkah atanapi naon obahna awak urang kedah kumaha ieu latihan sae pisan upami latihan sok sanaos tos biasa
dina situasi anu benten kedah sok disuwunkeun tangtungan anu benten. Teka kantun tadi yen latihan lentong jeung sora teh kacida pentingna naon margina. Urang teh kadang kawi sok sanaos tos nganggo pelantang atanapi sound system benten kualitasna tah urang kedah kumaha mayunanana kawi kedah aya cek sound latihan lentongna ya pilih lentongna ya kirang lemas atanapi lentongna masih heuras keneh atanapi di dieu yeuh nu kedah nandeskeun kecap di dieu mah kedah. Nah itu ieu kedah latihan tangtos we tepangan sareng anu ahli dina widangna. Insyaallah eta bakal nambihan kana kamampu urang. Tah kumaha dina acara seren tampi calon panganten pameget biasana runtuyan acarana nu kahiji aya bubuka. Sadaya acara pastinya aya bubuka sadayana oge. Ku urang tiasa ku ngalisankeun lapat basmalah. Nu kadua kedalisan pamaksadan ti sepuhna calon panganten pameget. Tah ieu oge syaratkeun ku urang runtuyan ieu kedaling lisan panampian. Teras deui sok aya mesrahkeun nya seren tampi tawis kasih tanda kanyaah ciren totonden ti kulawargi calon panganten pameget ka kulawargi calon panganten istri seratkeun pisan saha nu bade nyanggakeunana engke saha nu bade nampina biasana sok ku ibuna ibu ti calon panganten. Tah eta dina seren tampi kadituna acara akad nikah sareng panutup tangtos we sok sanaos aya deui anu ngaduum acara dina acara inti mung urang tetep maparin lolongprang ngajejeran dina acara nyanggakeun heula ti urang salpami bade nu ngajejeran ka dina akad nikah mah panaib atanapi aya dinu khusus kapan dugi kapan untuk doa nanging urang henteu leupas henteu ngalepaskeun pancen dugi ka arengsena acara. Payus Pisan Channel. Silih asah ase asuh. Wargi-wargi tah ieu nyobian kekecapan sok biasa dianggo nya dianggo ku simkuring nggoning ngajejeran di acara tangtos we ieu henteu matok sapertos kieu. Dina emprona sok aya robih-robih. Kumaha tadi teh ya kreatif. Situasina kumaha henteu kedah sapertos kieu wae. Mung ieu mah salah sawiosna mangrupi hiji anu sok biasa dianggo. Di antawisna babasahanana dina bubuka sapertos kieu. Para sepuh anu sami rawuh sadaya anu sami lenggah. Neda perhatosan wireh ieu acara bade dikawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tadinya ieu hal panginten urang kadang ngantosan heula waleran entong langsung dugi ka Candi Waler terase urang sasanggem. Nah kanggo mukadimah ieu urang biasa ngalisankeun salaku muslim innal hamdalillah nahmaduhu sareng saterasna sholawat sinareng salam atanapi Allahumma sholli ala Muhammad sareng saterasna ayat Quran biasana sok dianggo A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dugi kareng sealaya. Punten nu kasuhun. Atanapi hadis saluyeukeun teh kaayaan pamidina seren tampi sok aya misalna hadis didugikeun an nikah sunnati paman rogiba an sunnati falaisa minni. Biasa we eta didugikeun. Hadratul mukarramin para ulama, para kiai, para ustadzah hormaten simkuring. Nu dipahormat kulawargi Jembar calon panganten pamegat, kulawargi Bapak oleh kali Ibu. Nu dipihormat kulawargi Jembar calon panganten istri, kulawargi Bapak Maman kali Ibu. Para sepuh, Bapak Ibu hadirin nu sami linggih.
nu sami sangimi ku simkuring dipihormat insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tah eta salah sawias babasaan nu sok dianggo dina kalimah panghormat. Bilih aya keneh anu kedah disebatkeun ditataan tiasa ditambihan. Bubuka sabada tadi nu ku basa Arab biasana sok dilajengkeun kana bubuka nu ku basa Sunda. Ieu salah sawios referensi panginten sok dianggo usim kuring. Sugiling puji kagungan Gusti nu Maha Suci, Allah nu merbang sadaya alam. Payus upami dina danget ayeuna urang negerakeun puji sinareng puji ka Gusti nu teu kendat, nyicikeun kaasihna kasakumna nu kumelit. Kadaling syukur payus urang sungkemkeun ka Allah nu Maha Gopur nu teu raat-raat ngucurkeun nikmatna. Utamina nikmat iman, nikmat Islam, diwuwuh ku nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, ku nikmat eta pisan danget ayeuna urang tiasa riung pulung hempak murbayak sadaya tempat anu mulia. Mugia sadayana dilungsuran rahmat, barokah sareng magfirahna. Teu kakantun shalawat sinareng salamna, mugia salamina ginulur ka panutan alam. Junjunan urang Nabi pinilih Rasul pinunjul Nabi kakasih Gusti nyatana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon kitu mugia dilelerkeun ka karabatna, sahabat sareng umatna. Mugia leleberanana dugi ka urang kalayan ageung harapan di yaumil akhir nampi syafaatna. Amin ya rabbal alamin. Eta babasaan anu dianggo dina bubuka. Tiasa diropea deui, ditambihan, dikirangan sareng sajapina kumaha kaperyogian urang sadayana. Nanging tangtos teu kenging kalalanjoan margi namina anu ngajejeran acara kedah gugon kana waktos datu pancena urang mah ngatur acara sanes bade ngumbar basa. Salajengna nataan runtuyan acara sabada bubuka kalimahna sapertos kieu. Para sepuh nu sami rawuh hadirin nu sami linggih nepangkeun simkuring wastapun Yusuf. Danget ieu alhamdulillah kapeto janten juru duung panata acara ngawakilan kulawargi Jembar Bapak Rohman kalih Ibu. Satu acana hapunten anu kasuhun bok bilih nggoni ngaduh di acara kirang tata titi surti nastiti anggang tina tata subasita tebih tina utami. Pamugi sadayana landung kandungan layar aisan tawakum anu ditedah. Teu aya deui pamaksadan anu dipamrih dina ieu waktos anging nedapang dedelua ti sadayana mugia acara tiasa lumangsung ti kawit dugi kalekasan kalayan aya dina ridho kalih panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh anu sami rawuh hadirin nu sami linggih Os kauninga ku sadayana jejer lalakon hancagarapan runtuyan acara nu baris dipedar ti kawit dugi kawekasan insyaallah kusim kuring bade diwincik hiji-hiji. Ti kawit bubuka dilajengkeun kana kedalisan pamaksadan ti sepuhna calon panganten pameget, salajengna kedalisan panampian ti sepuhna calon panganten istri dipungkas ku seren tampi ciren teton dan tawis kaasih ti kulawargi calon panganten pameget ka kulawargi calon panganten istri. Sarengsena eta urang mundakeun kana acara anu utama akad nikah antawis cepulan sareng mengkulana. Kalayan mangrupi pungkasing acara panutup doa. Eta mangrupi nyebatkeun runtuyan acara anu bade dilaksanakeun ku sadaya anu sami linggih di jejeran ku urang. Salajengna masih dina nataan di acara tangtos sabada diwincik sadaya disebatkeun ti bubuka dugi karengse ayeuna mah ditataan teh hiji-hiji dina prungna. Hadirin hormatun simkuring insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala supados teu nyangkolong kana waktos kalayan miharep lungsurna barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Sumangga urang saserangan kawitan ieu acara ku ngalisankeun ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun. Bapak Ibu saderek nu sami linggih di ieu patempatan. Tos ilahar di tatar Sunda sate acan dugi ka acara resmi
acara anu utami akdu nikah dikawitan sok diayakeun heula seren tampi atanapi seren sumeren sokomo sumpingna cepulan henteu kepat endang ngagandeung sorangan nanging dijajab ku ibu rama diiring ku para wargi diwuwuh ku para sepuh anu sakieu hempakna ngalut ngeungkeuy ngabandalut ngembat-ngembat nyatang pina sumangga kawawakil anu disepuhkeun ti kulawargi calon panganten pamegat anu kalintang dipihormat ku simkuring ka pangersa Bapak Kiai Haji A sumangga diaturanan kanggo ngadugikeun lisan pamaksadan sareng sebiantara ti sesepuh nu dipisepuh nu dipercanten kanggo ngadugikeun tangtos urang kedah ngadugikeun deui hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin ngahaturkeun sewu nuhun ka pangersa Bapak Kiai Haji A nu kusim kuring kalintang dipihormatna nu parantos ngadugikeun jejer lisan pamaksadanana manah horeng lain lantung tambuh laku lain lunta tanpa seja sumping kairing maksad nu suci sumeja masarakeun calon panganten pameget anu sakieu gagahna cepulan namina nu maksad matri tatali asih magehan simpai kanyaah nohonan jangji pasini ngalangkungan jatuk rami kumaha walaran ti kulawargi calon panganten istri alhamdulillah Bapak Rohman kalih Ibu parantos ngawakilkeun ka kasepuhan kanggo ngadugikeun biantara panampian ka pangersa Bapak Dr. Andes Jaja anu kalintang dipihormat ku simkuring sumangga dihaturanan sareng saya biantara ti wawakil anu istri oge sami dugikeun ku urang panghatur sewu nuhun ka anjeunna anu babasaanana tiasa sapertos kieu alhamdulillahirabbil alamin ngahaturkeun sewu nuhun ka pangersa Bapak Haji Jaja anu kusim kuring kalintang dipihormatna nu parantos ngadugikeun biantara panampian bingah marwata suta bingah kagiri-giri lir kagunturan madu kaurugan minyan bodas maksad nu suci cepulan sakulawargi nu sumeja matri tatali asih magehan simpai kanyaah pon kitu cacandakanana parantos ditampi ku asta kalih ditampa ku manah setra ku kulawargi calon panganten istri nembe parantos kakuping ku sadayana sumpingna kulawargi calon panganten pameget teh henteu ngaligincing estu rebo ku cacandakan jalaran kitu sumangga urang popoyankeun ku mangrupi simbolik masrahkeun tawis kaasih tandakannya ti kulawargi calon panganten pameget kalayan baris ditampi ku kulawargi calon panganten istri ka pangarsa Ibu Haji kalih Ibu Hajah sumangga dihaturanan ngadeg heula sakedap kanggo seren panampen cacandakan eta diantawis babasaan satu acan dina acara seren tampi tangtos tiasa diropea di kali deui kreativitas ti urang kalintang diperyogikeunana luyu sareng kahoyong urang situasi urang tapi tetep urang nyepeng kana tata basa anu luyu salajengna kana acara nu utami satu acan ku panaib tetep ku urang kedah di jejeran heula hadirin anu kusim kuring dipihormat dinten ieu dinten Ahad Ping 25 April 2023 dua nonoman bingah sakalintang wireh sumeja mungkas mangsa lalanggasan lumebet alam rimbitan ngalangkungan gapura akad nikah cunduk waktu nu asaestu ninggang mangsan utama ayeuna mangsana tumiba kana acara nu dianti-anti ku dua nonoman nyatana akdu nikah satu acana diaturanan ka nu ginding cepulan kalih nu geulis camperenik neng fulana kanggo ngalinggihan tempat nu tos disayogikeun oge teu kakantun ka pangarsa Bapak Naib Bapak Wali nyata Rama neng fulana Bapak Haji A
sareng Bapak Haji B salaku panaksen, Bapak Kiai Haji C anu bade ngadugikeun khutbah nikah, oge ka pangarsa Bapak Ustad D kanggo ngadugikeun aosan ayat suci Al-Qur'an, teu kakantun ka pangarsa kasupuhan Bapak Kiai Haji E kanggo ngajajaran doa sumangga dihaturanan linggih di tempat nu parantos disayogikeun. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, dina raraka akad nikah bingah tan wates wangen urang sadaya baris nyakseni ieu acara. Kalayan kabeningan galih sim kuring mundut ka sadaya anu sami linggih supados dina waktosna teu aya HP nu disada, mugi di silent. Oge sarengsena dua panaksen nangtoskeun sahna ijab qabul, mugi tiasa nembrakeun tawis kabingah henteu kumangrupi keprok emprak nanging sumangga tembrakeun ku kedalisan hamdalah. Hadirin anu kusim kuring dipihormat tatawis sadayana parantos linggih kalayan tartib ukituna kanggo lumangsungna ieu akad nikah sim kuring nyanggakeun sagemlengna ka pangarsa Bapak Naib di Kementerian Agama Kecamatan Cingambul upamina sapertos kitu. Sapuratina acara tos disanggakeun urang salaku juru duung tangtos we nitenan ngaluuhan acara dugi karengsena akad nikah. Sarengse akad nikah urang sambung deui. Nah, janten engke disuhunkeun ka urang ka juru duung kanggo naraskeun runtuyan acara nu mangrupi acara pamungkas. Hadirin nu kusim kuring dipihormat, alhamdulillah bingah amarwata suta dua nonoman hamba Allah parantos resmi ngajatuk rami mungkas mangsala lagasan. Ayeuna resmi lumebet alam ribitan kauntun tipung katambang beas laksana kapiduriat. Mugi aranjeuna tiasa ngambah sagara rumah tangga anu pinuh ku barokah Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring ngiring rumojong pidoa kanggo aranjeuna, barokallahu laka wa barokah alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya rabbal alamin. Taeta runtuyan acara para wargi tah sakitu rupina anu tiasa dihaturkeun dina ieu kasempetan nggoning maparin atanapi ngadugikeun ieu masalah sawios contoh basa pikeun juru duung dina acara sareng tampi calon panganten pamegat. Sakali deui tangtos we henteu mutlak sapertos kieu, kreativitas ti para wargi tiasa diropea deui kekecapanana, bilih aya nu kirang, bilih aya nu langkung, bilih nu teu sapagodos gitu. Mung mudah-mudahan ieu hal aya manfaatna kanggo para wargi sadayana. Cak sakitu heula anu tiasa didugikeun. Hapunten bilih aya kekirangan atanapi kalepatan saran mangga didugikeun tong hilapnya like, subscribe atanapi share upami naon nu digeukeun ku sim kuring ieu aya manfaatna. Cak hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.